baju alus bari mahal ari hate jadi kotor da atuh Idul Fitri teh jadi pamer pangaboga malahan kamu kena mau kena diharewoskeun tak ieu teh 700.000 naon eta maksudna baju alus awak alus ngan hate nu kurang alus sedangkan Idul Fitri ari Idul Fitri teh menuju kana alam anu semula kembali kepada kapitrohan nah anu fitroh teh ukur baju nah anu suci teh ukur awak kade nu kudu suci mah lain bajuna lain awakna tah nu kudu leuwih disucikeun mah eusi hatena matak Idul Fitri kembali kepada kepitrohan manusia lamun bapak jeung ibu nyaritakeun bab fitroh urang lalajo tina orok boga panon tapi teu nempok orok boga ceuli tapi teu ngadenge jeung orok boga bibir da eueuh orok pasea ngomongkeun batur tah lamun geus karolot kieu tah panon loba nempo ceuli loba ngadenge bibir ge can nepi ka bubuk mah batur teh nepi ka teu eureun ngomongkeun batur teh matak Idul Fitri teh sebenarnya urang teh kudu mengenang zaman keur orok panon teu bisa nempo ceuli teu bisa ngadenge bahkan bibir ge teu bisa ngomong dina sirah ge teu boga ilmu naon maksudna urang kembali kana Idul Fitri teh kudu jadi jelema lolong kudu jadi jelema anu budeg kudu jadi jelema anu pengkor beh dituna kudu jadi jelema nu teu boga naonna boga ilmu dina sirah entong ngarasa urang nu boga da urang teh teu boga ilmu sebenarnya henteu tanpa ku Allah di ilmuan matak lamun aya jelema luhur ilmuna lega pangalamanana tapi sombong ku kailmuanana naon beda jeung Firaun anu ngukut kasombongan dina hirupna moal make wel moal Idul Fitri da itu atuh ibu-ibu ngarep-ngarep wel moal pan ilmu teh tempatna dina sirah jalma budak masantren tuluy dekul beres masantren tuluy pidato tina ladang pasantren tak eta teh sebenarnya mah beja di beja-beja beja ti guruna dibejakeun ka umum beja di beja-beja padahal ilmu mah beja pigawe pek bejakeun ladang tina gawe matak bakal seukeut ngomongna ngomong bager bari bager ngomong alus bari alus ngomong soleh bari soleh ulah ngomong alus ari hate rudak pan kabatur teh jakat palebah manehna dipenta jakat nyumput tah nu kitu teh alus omong hog goreng laku cicing da ceramah kieu matak nyiniran jadi ilmu teh dina sirah tempatna teh tuluy ngapalkeun nu 7 tahun nu 10 tahun nu 12 tahun masantren ngaranna sakola ngaranna tah lamun karek bisa masantren karek bisa sakola tuluy ngomongkeun ilmu ti pasantren beja di beja-beja beja ti guruna dibejakeun ka umum padahal hakikat ilmu mah beja pigawe tah nu ngabejakeun teh lain ngomongna tapi gawena nyaho bab zakat katempo osok zakatna teu kudu pidato tatangga bakal ngomong bager euy si eta padahal tara pidato kunaon osok zakatna pinter capetang nyaritakeun zakat tapi cadu zakatna kumaha ceuk tatangga lebok jadi anger ilmu teh ngahukuman awak sorangan lamun ilmu tanpa gawe boga ceuli entong bisa ngadenge maksudna entong pernah ngadenge karena kagorengan batur kudu diajar budeg kembali kepada fitrah manusia adalah tara pernah hayang ngadenge kagorengan batur maka urang ge sanajan geus kolot kieu ulah coba-coba ieu cepil dipake ngadenge kana kasalahan batur pan kamari teh godaan gede urang puasa tatangga teu puasa kadang-kadang pahala puasa teh beunang kudu henteu nah pan ayeuna ngadongeng edan si eta ku tara puasa gitu artina ladang puasa urang teh bakal dibikeun kasih itu da urang geus ngagogoreng batur sedengkeun hakikat puasa mah cantang tubeuna panon lolong artina teu bisa nempo kana kagorengan batur naon sababna aya proses anu berbeda saban manusia prosesna beda ujianna beda sagala rupana bakal beda matak hakikat kahirupan mah balik geuna kana orok boga sampean teu bisa ngalengkah pan urang ge bisa tah boga sampean tong bisa ngalengkah kamana tong bisa ngalengkah lamun dianggap eta goreng tong dilengkahkeun cicing leuwih alus daripada init-initan dina kagorengan matak dina Hindu aya nyepi
caricing orang hidup nyepi we teh. Da dina Islam mah unggal poe kudu nyepi. Daripada ibu loba ngabring-ngabring ka tetangga, loba asup ka imah dulur, akhirna ngomongkeun batur, leuwih hade cicing ngawangkong jeung temok. Ngobrol jeung temok lebih ibadah daripada ngobrol jeung tetangga ngagogoreng batur. Genah pan ngepingkeun ceramah kieu berkeuteuk bari hate mah urang nu kitu. Leungeun oge leungeun kudu pengkor, samemeh dipengkorkeun ku Allah. Ari pengkor secara jasad mah jadi teu bisa gerak, ari pengkor secara batin mah lain teu bisa gerak. Bisa gerakna ngan moal pernah gerak kana perkara anu teu bener, gerakna pasti kana perkara balalan. Idul Fitri kembali kepada fitrah, artinya gerak balik ka zaman orok. Jeung da orok mah lucu ieu. Huntu beak tuluy seuri da lucu atuh. Coba nini huntu beak seuri da lain lucu kalah keung atuh. Mata kembali urang teh ka Idul Fitri teh balik kana fitrah. Di mana dalilna yuladu alal fitrah. Kembali kepada fitrah teh nu disebut fitrah teh iwal teh orok yuladu alal fitrah. Kembali kana ka fitrahan tinggal lalajo we kalakuan orok da lucuna beak ti karep. Tah lamun geus kieu lain lucu. Da orok mah tuh teu hayang nyaho kasalahan batur, teu hayang apal kagorengan batur, teu hayang wawuh jeung katebalegan batur, orok jempe we. Nah, ari akal naik, panon bisa nempo, ceuli juga dengi, suku bisa ngalengkah, di dinya dosa teh numpuk. Dungdak dengdek kana kagorengan batur teh. Matak hakikatna balik deui kana hate. Baju nu alus, awak nu alus, keurna nahaon lamun hate nu kurang alus. Sehingga aya ucapan nu matak nyeri hate sararea. Lamun hayang nempo umat Islam gerak tempo na Idul Fitri, lamun hayang jelema nu ngarti dina Islam gerak tempo dina subuh jeung isya. Ieu Idul Fitri teu kausikeun. Da hayang nepi ka lohor aing mah hayang lalajo lohor di dieu. Matak ieu bahasa teh sebenarnya matak nganyerikeun sararea. Lamun hayang lalajo umat Islam gerak tempo lalajoan dina Idul Fitri. Lamun hayang lalajo jelema nu paham jeung ngarti dina Islam gerak tempo dina salat 5 waktu di masjid tempatna. Mangkaning Islam teh boga modal, hiji disebut kitab suci. Dua, Islam teh boga modal, Pak, tanah suci. Tilu, Islam teh boga modal, Pak, bulan suci. Da ieu teh bahasa teh nyindiran urang, bulan suci, nu suci adalah bulan, ari jelema na geus cicingna bulan suci saruci. Berarti geuning nu suci teh karek bulanna, urangna mah can cicing dina kasucian. Bener. Kitab suci, nu suci adalah kitab. Nah jelema geus maca kitab suci ujug suci dirina da teu saeutik lekoh maca Quran tapi lekoh ngagogoreng baturna, geuning nu suci teh kitab, geuning kata teu matak ngarobah eusi hate. Ya, berat. Tanah suci pan ari rinit jelema malahan cita-cita hayang ibadah haji. Cita-cita hayang umroh tiap tahun. Ka mana? Ka tanah suci. Da keurna nahaon init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Mun init ka tanah suci, gera bawa kasucian di ditu, bawa ka dieu, ka tempo ibadahna. Jadi bager, jadi soleh, tara ngomongkeun batur, tara pernah dunga dengek na kasalahan batur, ngalengkah teu oleh bener hate nya cas bodas jeung bersih, tara panas ku batur, tara sirik ku milik batur, tara ria, tara ujub, tara takabur, tara sombong, sanajan teu init ka tanah suci, tapi geus nembongkeun kasucian nu sanyana. Haben tiap bulan init ka tanah suci, jeung tatangga teu akur, kabaraya ngararewa, jeung adi teu bareg-bareg, boga harta pararadit. Nah, jadi tanah kuburan. Ampura ji bisi anu kasigeng mending balik. Dabongan Islam boga sesebutan tanah suci, kitab suci, bulan. Nya berarti nu disebut suci teh karek eta. Bulan suci karek bulan, kitab suci nu suci karek kitab, tanah suci nu suci karek tanah. Ari urangna nu nyicinganana geus cicing dina kasucian, jawabanana ayana awak sorangan.
Mata hakikat dina Islam teh lain sebatas sesebutan tapi pigawe gerayu urang gawe. Kitab suci ngaranna Quran disebut teh kitab suci. Quran kitab suci. Kabeh umat Islam kudu dialalajar maca Quran. Maca naon eta Quran? Maca huruf dina Quran. Saenggeus maca huruf dina Quran maka tina huruf urang naik kana hirup, maka saenggeus maca huruf Quran gerah hirupan eusi hate ku eta Quran sorangan. Lamun maca Quran sebatas maca hurufna tanpa mampu ngahirupan eusi hatena bakal loba dalil diadu-adu. Geus maca Quran jadi nuduh batur, geus maca Quran ngahina batur, geus maca Quran ngarendahkeun batur, geus maca Quran bakal ngaledek jeung mitnah batur. Akhirna bandungan poe ayeuna loba ustad jeung ustad arapal Quran tapi Quran jadi alat keur papaseaan. Mata kitab suci nu kudu bisa nyucikeun eusi hate saenggeus maca eta kitab. Atuh tong jauh-jauh teuing Pak. Bismillahirrahmanirrahim dibaraca ku sararea. Pan eta teh nu dibaca kumpulan huruf. Bismillahirrahmanirrahim kala nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Hirupkeun eusi hate, lamun hate hirup ku bismillah walasan asihan deudeuhan. Pan kabeh ge bararisa nyebut bismillahirrahmanirrahim bahkan dilekah dilekoh alus makhrajna bener panjang pondokna tapi punten mana perilaku. Nyebut alhamdulillah kabeh ge bararisa da urang teh umat Islam alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi pan ria mah osok wae. Tarawih genep poe paragpak status Facebook alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 da eueuh status da eureun pan tarawihanana. Leungit alhamdulillah. Keheul atuh da. Agen bae nya. Dina khutbah eusina kieu heugeun bae da nyindiran sarareha atuh. Meuli baju ajaran pan hayang gerak teh Idul Fitri teh jepret pojok jepret foto tulisan di dinya gamis binih orang norenda na loba. Jadi urang teh mah pantes naon tah karek mah pantes awak karek mah pantes baju tanpa mampu mah pantes eusina hati. Padahal baju ieu bakal dituna awak ieu bakal nu aya adalah pagawean tina eta hate matak jelema maot da moal mawa amal moal mawa amal karebo-rebo amal di bawah tapi jelema maot lain mawa amal ninggalkeun amal. Keur zaman aya masih abah anu gaduh lapang ieu Idul Fitri teu kudu riweuh lapangan aya masyarakat digerak digero keur mingpin Idul Fitri geus teu hese atau ngulem penceramah oge ti luar keur aya si abah tah teh ninggalkeun amal dibawa ka ditu agumantung si abahna we nu dibawa lain amalna tapi ninggalkeun amal sehingga urang inget kana amal batur ku ingetna urang kana amal batur joro-joro mah jeung ngadoa Gusti tampi iman Islamna ditampa. Coba bangsat mawat da jelema teh tibatan hayang ngadoa mah init ka kuburanana da lain keung atuh kalah hayang ngajejeg kana patokna. Jadi jalma mah gumantung pagawean poe ayeuna. Matak surga jeung neraka sabenerna entong waka nangtukeun surga neraka di alam ditu da can aya jelema anu init ka ditu. Matak mesi Bapak hayang apa surga jeung neraka sok we init heula ka ditu. Ngan ceuk kolot baheula kudu maot memeh maot, kudu ka surga memeh ka surga, ulah ka neraka memeh ka neraka. Surga jeung neraka aya di akhirat tapi di dunya geus katempo. Yuk urang ngaji diri, urang maca kana awak, bisi urang pi surgaeun, bisi urang pi nerakaeun, mending omean ti ayeuna. Naon sababna? Nu pi surgaeun ku Allah ditempokeun, nu pi nerakaeun ge ku Allah ditempokeun. Ti mimiti pi surgaeun siratal mustaqim, jalana jalma anu lempeng, ta eta nu pi surgaeun saha? Golongan nabi, golongan sahabat, golongan tabiin jeung tabiah, tempo akhlakna. Golongan pinarakaeun da katempo atuh Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Qarun, tak urang cicing dina lalaku nu mana. Ari hararayang hayang ka surga tapi sombong dikukut, dari sombong mah Firaun atuh. Ari hayang-hayang ka surga tapi sok gede wadul, dan nu gede wadul mah Abu Jahal atuh. Ari hayang-hayang ka surga tapi sok ngadu domba batur, nu ngadu domba batur mah Abu Lahab.
ari hayang-hayang ka surga tapi pedit kumen berge hese cap jahe buntut kasiran si eta masih korun geus bisa nangtukeun surga nu mana ruk dibikeun. Matak surga neraka teu kudu bingung mun urang hayang surga, Nabi Muhammad golongan surga, para sahabat golongan surga, tabiin tabiah golongan surga, geura toong prilakuna. Tinggal nuturkeun perilaku eta kakara pi surga. Haban we ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Haban we ngadoa hayang salamet dunya jeung akhirat. Ternyata hasilna jeung dulur teu akur, boga harta kumed, babaeud-baeud, ngewa ka sasama, rujit jeung baraya. Asa teu nyambung bibir jeung pagawean. Matak surga jeung neraka teh keun akhirat mah da Allah nyieun. Ieu di dieu tager jieun. Urang lalajoan atau ayeuna nu pi surgaeun kumaha akhlakna taong Nabi Muhammad. Ti mimiti Sayyidina Ali nalika deuk Idul Fitri abring-abringan peuting teh Pak. Logodot ka ditu, logodot ka dieu. Naha tatanya kanu miskin boga dahareun keur poe isuk pan isuk teh poe kabunga, ceuk nu miskin teu boga Ali. Kumaha ceuk Ali? Tuh init ka imahna Hasan jeung Husein. Gerepenta kadaharanana nu pangalusna legedet nu miskin teh datang ka imah Ali bari pok nyarita kami dititah ku Ali titah minta kadaharan ka anjeun dibikeun bagikeun nepi ka tumpul ludes beak eta dahareun poe isukna fakir miskin daratang ka imah Ali nyuuh ceurik dina lawang panto kunaon make jeung ceurik nyampak Hasan jeung Husein ngadaharan roti anu geus basi bulukan ngaranna ari kadaharan nu alus dibikeun ka batur nepi ka beak ai keur diri sorangan roti anu bulukan di dieu aya nu kitu ari surga mengaku kan pek pikiran tah eta pi surga lol deui Pak Kangjeng Nabi Muhammad Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Lalakon pi surga teh marukumaha ari. Aya budak yatim keur waktu Idul Fitri ya. Di tukang teh aya budak yatim gondrong buukna, bau awakna, bajuna ge cumpang-camping. Ieu mah wareutuh atuh. Ieu mah datang Idul Fitri teh cicing lagi di tukang pang tukangna. Naha keung. Malahan cek nu tukang teh da sidik kaangse atuh bau awakna ka ditu tong ngadeuketan majelis ieu. Nah, Nabi beres ceramahna, beres pidatona, beres khutbah Idul Fitrina, riren teu wakasa salaman, nyampeurkeun ka eta budak. Dicabak le panangananana, dicekelan. Pertanyaanna ngan tilu. Kumaha cek Nabi? Puasa teu anjeun? Jawaban eta budak teu. Kabayang teu ku ibu buuk gondrong bajuna butut, awakna bau, ditanya puasa, jawabanna teu. Lamun di dieu aya nu kitu tuluy ditanya, puasa teu. Ceuk si Abah kade ku aing jelema kitu. Nya awak bau, baju goreng, buuk gondrong puasa henteu neraka sia. Dan Nabi mah tara monis batur, Pak. Dipenta alasanana kunaon anjeun mah jeung teu puasa. Ngahoak Muhammad meujeuh anjeun puasa jeung umat anjeun. Keur buka aya keur buka, keur saur aya keur saur, sedengkeun keur ngaran kuring, keur buka eueuh keur buka, keur saur eueuh keur saur. Hartos ya. Keur buka eueuh keur buka, keur saur eueuh keur saur. Meujeuh anjeun mah daek puasa ge buka ti jam 3 ge geus riweuh ibu-ibu mah. Sagala digunukeun. Waktu magrib jeung isya mah pan ditempo ge embung. Nahanana gerhana apal, pan urang pelakuna nu kitu teh. Di asar teh geus repot, goyobot, comro, misro, tuna dina meja, ngong adan magrib, nginum sagelas, jadi tempo eta comro, kuat hoream hayang miceun atuh Pak. Sedengkeun di luar sana aya jelema anu ngarep-ngarep kadaharan eta keur buka eueuh keur buka, keur saur eueuh keur saur. Deuk disebut doraka kumaha? Pertanyaan nu kadua, salat teu anjeun? Jawabanna beuki ngahoak teu. Ku pede nya eta budak. Salat teh henteu. Kunaon anjeun teu salat? Muhammad meujeuh anjeun salat, meujeuh umat anjeun salat. Sabab umat anjeun aya nu ngadidik ngaranna anjeun, sedengkeun kuring saha nu ngadidik bab salat ka kuring. Nah ka mana bapa anjeun? Maot. Di mana maotna? Dina waktu perang Badar. Pan nyegruk Kangjeng Nabi nangis ditangkep eta budak sanajan bau awakna, goreng buukna,
bajuna cumpang ditangkep ku Nabi, kumaha ceuk Nabi, hampura kuring. Nah anjeun minta hampura, ternyata bapak anjeun pejuang Islam dina perang Badar melaan agama, sedangkan kuring ngaran Muhammad teu bisa malire kana anakna. Aduh, nepi ka kitu eta Islam Pak. Geus ditangkep teh, ditanya deui nu katilu. Aya bab indung anjeun? Aya. Sabaraha tahun umurna? 70-an. Sok geura ngacung umur 70. Sing gede hate ngadenge ceramah kitu. Sabab aya ending akhir tungtungna pikabungaheun. Kumaha ceuk Nabi, hanja hayang anjeun boga bapa. Kan tenan, Muhammad poe ayeuna jadi bapa anjeun, lamun mah Allah ngijinan anjeun ngijinan, Muhammad siap nikah jeung umur 70. Tah, mata kudu bahagia nu umur 70. Beres ceramah ieu, kurumuy nu 70 ngadakep ka kuring. Cep ustad Quran ngupingkeun ceramah teh nepi ka nyereret kana hate, kitu pisannya umat Islam Kangjeng Nabi Muhammad nepi ka sanggup nikah jeung nu umur 70, da langsung ditempas nya Nabi lain kuring. Da ending akhir kuring geus ngarti, tikah we atuh emak ku ustad, kumaha ceuk kuring teu sudi Bu. Islam teh rahmatan lil alamin, sanajan Nabi Muhammad teu cios nikah jeung nu yuswa 70, na teu cios kabujeng ngantunkeun. Ayeuna urang nu ngariung di dieu bisi bapa deuk nikah deui teangan umur sakitu. Barabe Pak. Dahar geus teu mirasa diajak sare ngadon kitu we. Da geus eueuh pulunganeun atuh. Rahmatan lil alamin. Matak Islam teh meujeuh jadi rahmatan lil alamin ngan ulah ngaku Islam rahmatan lil alamin ku urang. Urang mah boro-boro Islam rahmatan lil alamin atuh. Jeung nu beda mazhab ge geus gurger. Padahal Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi beda-beda aya teu hadis make jeung para sehat. Sok emutan Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki eta teh barareda Pak, mazhab eta teh barareda. Ngan pertanyaanana beda, pernah teu aya sakotret hadis atawa sakotret fatwa ulama yen eta opat imam gurger teu kapanggih. Ayeuna urang ngaku Syafi'i, ngaku Hambali, ngaku Maliki, ngaku Hanafi, pek bae deuk aku Imam Syafi'i, pek bae deuk aku Imam Hambali, pek bae deuk aku Imam Hanafi. Nganaha ari bab paseana bet aya di urang da mereka sanajan beda tapi teu pasea, tapi nah urang ngaku Imam Syafi'i teu akur jeung Imam Hambali. Idul Fitri wae pan teu beres-beres. Nu poe kamari jeung nu ayeuna. Kade cenah saya teh mah diah kitu. Gerasok pikir lamun rek nuturkeun Imam Syafi'i lain sebatas ilmuna tapi tuturkeun akhlakna. Mun deuk nuturkeun Imam Hambali ulah sebatas ilmuna, tuturkeun oge akhlakna. Ta eta bab teu paseana. Nah ari urang ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali teu akur-akur hirup teh. Saha nu ngajarkeun? Aya deui nu leuwih era Baitullah. Ai Baitullah di mana-mana ge Baitullah mah sesebutan keur masjid. Oh pan cenah ieu teh urang teh keur ngadirikeun Baitullah, ai Baitullah teh bumi Allah. Naon cing teh Pak? Masjid. Ayeuna ibu jeung bapa nikah can boga imah cicing di imah mitoha, sanggup teu pasea di imah mitoha? Sok tanya, sanggup teu ibu pasea di imah mitoha? Mitoha keur sare der ibu teh pasea, sanggup teu? Teu sanggupnya. Di imah mitoha teu sanggup. Ieu Baitullah, parbut usoli jeung teu usoli ge da paseana teh di masjid. Ternyata urang teh ukur bangga dengan sesebutan Baitullah agreng masjidna tapi eusina dipake gurger. Bangga dengan ngaran kitab suci. Kitab suci artina Quran. Tapi nah eta kitab suci teu mampu nyucikeun ieu si hate, lain Quran anu teu suci tapi hate kotor kajen jeung hareupan perkara suci disingarepan ku hate kotor mah moal bale. Saalus-alusna bapak disingarepan ku jelema nu goreng hate da moal bale gitu. Dangdan terkebok, salat leket, tahajud mineng, dikir ongko, Quran katalar, sing areupan ku jelema nu kotor hate. Bibirna teh kikitu wae. Nya. Matak nu ngaran hirup nya balik deui kana konsep hate. Matak Idul Fitri kembali kana fitrah teh artina kembali kana nilai-nilai kasucian. Allah nyiptakeun sasatoa da ari kuring mah teu ngewa ka Firaun abdi mah teh. Bisi bapa deuk ngewa ka Firaun pek bae ngan kuring nanya tatangga bapa. Wawuh henteu.
Nah atuh mah jeung ngewa ka Firaun. Kuring mah teu ngewa ka Firaun, wawuh henteu tatangga lain. Kuring mah ngewa teh kana sifat Firaun. Ari sifat Firaun teh sombong, tah sakapeung mah urang ge sok jadi Firaun. Kuring teu ngewa ka Abu Lahab. Da kuring mah ngewa teh kana sifat Abu Lahab. Abu Lahab na mah jeung kudu dipikeun ngewa sarua makhluk Allah kadar eta talajak gorengna keun we. Da eta mah perhitunganna ge jeung Allah ngan kuring mah ngewa teh kana sifat Abu Lahab lamun sifatna aya na awak urang. Da sakapeung mah urang nu hadir teh sok jadi si eta. Aya Abu Lahab bagaimana ngadu doma Pak. Kasih itu ngagu goreng si ieu, kasih ieu ngagu goreng si itu. Geuning Abu Lahab teh hirup keneh. Ya. Daging bagong haram. Umat Islam tarang ngadahar tarang. Nah, tarang ngadahar haram patuh ka Gusti Allah. Sanajan cek agama sejen adalah daging bagong teh pangeunah-ngeunahna keur kuring, keur bapak, keur umat Islam teu sudi kudu ngadahar daging bagong. Nah, apal ayatna ieun ku Allah diharamkeun. Bener. Teu meunang ngadahar daging bagong, tapi kade sifat bagong bet araraya. Para pejabat tarang ngadahar daging bagong, tapi hak rakyat leutik dicokot, dikorupsi, leuwih ti bagong gitu patut. Bener ya? Ternyata urang ulah lalajo bagongna, ulah lalajo dagingna, da dagingna mah umat Islam nu mana nu sok ngadahar daging, ngan kade lalajoan sifatna, da teu saeutik urang ge ngabagong we teu nyuluduk. Mun ibu-ibu dicarek ku salaki mah tong senam sisi jalan bari baju merek ketengteng kumaha jawabanana nah da geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we ibu geuning eta sifat mah aya di urang Pak kahartos ieu teh geuleuh kana bagong rujit kana bagong lantaran diharamkeun ulah ngarasa soleh lamun hak batur masih kena dicapluk leuwih ti bagong berarti eta mah indungna. Aduh, nyaleuweung ruksak ku bagong dah henteu, nyaleuweung ruksak ku orai dah henteu, nyaleuweung ruksak ku maung henteu, leuweung ruksak ku manusa. Geuning eta manusa teh lain manusa, manusa karek wujudna, manusa karek panonna, manusa karek ceulikna, manusa karek awakna, manusa karek buukna. Nah, sifatna mah leuwih ti maung. Aya maung miceun anak. Eueuh Bu. Sajahat-jahatna maung eueuh pernah ngalegleg anak poe ayeuna Bandungan ku ibu aya inung terek ngaleop anak asa leuwih ti maung bikang sia teh matak manusa teh ulaika kal an'am balduhum adol jelema nu teu ngagunakeun akal jeung hatena leuwih atah adol tibatan sato sagoreng-gorengna sato aya nu leuwih goreng tibatan sato saha talajak manusa nu nurut kana sifatna sato. Wow. Aduh, aing cek bapak-bapak teh kaduh ngulem jelema eta aing. Pan ari ngaran-ngaran tina ceramah jeung pidato teh kudu nepi ka asup kana hate, nepi kudu sadar yen urang teh can jadi manusa. Gerasa ieu nana gerhana manusa. Manusa beungeutna manusa, awakna lalajoan sifatna. Geus jadi manusa sifatna teuing. Bapak jeung ibu adalah manusia. Kuring nanya, ari sifat ibu jeung bapak geus jadi manusia. Ngaran-ngaran sifat manusia mah ngahambakeun diri ka Gusti Allah. Lamun diri ngahambakeun ka Allah, turutan we sifat Allah nyaah asih deudeuh asa hampura. Tak ayeuna urang nyaah asih deudeuh asa hampura. Aya lamun eueuh tong waka ngaku manusia. Nu dilalajoan manusia, nu ditempo wujud manusia, tapi sifat kadang-kadang lain sifat manusia. Inung bapak maot sarakah ku warisan geura teangan we sato anu sarakah naon monyet kahartosnya aduh monyet anaman sarakah ge mangsa bodoh da akal teu boga hate teu boga wajar atuh monyet mah dina sarakah ge moal dosa nama ge moal dosa da eueuh surga diciptakeun keur monyet tapi manusia lamun sarakah boga akal jeung hate tapi nah teu digunakeun matak paingan aya ayat anu ngapintih kana awak urang ulaika kal an'am balduhum adol tah keur ngomean eta teh Allah mikeun naon mikeun ku Allah dibikeun teh puasa ngaranna lamun kamari ibu-ibu bapak-bapak rumah tangga tuluy ngajalankeun puasa nahan lapar jeung dahaga lulus tah ulah ngarasa soleh nah karek samet lapar dahaga ditingkatkeun ku Allah teh kana puasa nu leuwih luhur gurubuk pamajikan maseaan ngapaudahan 2 poe tah berarti bapak teh keur dipilih supaya puasa naik derajat nahan nafsu
gurubug anak hayang baju nu alus nepi ka bapak uclak eslok unyam inyeum hayang baju nu pantes kabur eta budak hayang baju nu alus tah bapak ulah ngamek ulah ngadat artina Allah keur milih bapak sangkan bapak bisa puasa secara nafsu matak lamun kamari aya anu paruasa teu ngalaman pasea jeung pamajikan karek lapar dahaga ieu teu pasea da piraku urang deuk pasea jeung jubleg gitu mata keur sim kuring mahampura puasa teh karek bisa nahan lapar jeung dahaga naha can aya nu ngagoda tapi keur bapa mah geus hebat geus sampurna agama keur nu nikah mana sampurna agama keur nu nikah geus aya nu ngagoda saha anak pamajikan ya Pak tuh naik deui ditaekeun ku Allah teh sedengkeun makna tina puasa bapa baka puasa nahan lapar jeung dahaga buka ukur nyurucut cai panon sahur ukur nyurucut cai panon nu ditempo dina layar TV daging nu disengeurepan hulu pedak nu kaangse seungitna seungit soto jeung sate tapi nu disengeurepan tarasi curucut cai panon Allah keur naekeun darajat sangkan urang ngarti kana makna puasa yen makna puasa teh lain sebatas nahan lapar jeung dahaga tapi urang ge kudu peduli kanu lapar kanu dahaga sabab urang ngalaman lapar jeung dahaga jadi bahasa nahan lapar jeung dahaga teh moal kapanggih lamun urang teu ngalaman entak lamun saha tanu ngalaman jalma nu sangsara mah ngalaman keur buka eueuh keur buka keur sahur bingung keur sahur ari puasa hayang curucut cai panon bere we ku Allah teh harta bandungan jelema nu boga harta bakal peduli kanu lapar kanu dahaga naha ngalaman hirupna ngalaman lapar jeung dahaga ngan lamun keur jelema nu diwowoy moal boga harta jadi pedit boga mobil ukur pamer boga sawah ukur katempo moal peduli kanu lapar kanu dahaga naha teu ngalaman lapar kumaha teu ngalaman dahaga kumaha matak sataun ku Allah dididik supaya nahan lapar jeung dahaga maknana supaya urang peduli kanu lapar kanu dahaga ayeuna tanggal 1 Sawal ulah waka ngadahar opor lamun ibu can mere opor ulah waka nuang opor poe ayeuna lamun urang can bisa mere ka tetangga nu teu boga opor bungahkeun heula batur samemeh bungahna urang bere heula batur samemeh merena urang aluskeun heula batur samemeh urang ngaluskeun diri inilah makna puasa sehingga tina puasa teh la'alakum tatakun supaya araranjeun jadi jalma nu tarakwa nu kumaha atuh nu takwa teh jalma nu takwa mah adalah jalma nu boga hasil tina ladang puasana hasil puasa nahan lapar dahaga maka hasilna kudu peduli kanu lapar kanu dahaga disebut weh la'alakum tatakun lamun bubar puasa beuki pedit beuki kumet mere hese cap jahe yatim diantep miskin teu dipalire jigana si eta mah puasana kudu unggal bulan terakhir panas sabab ibu mah diwedak jadi panon poe nyorot oge kahalangan ku wedak coba urang tembus Pak nu terakhir bab wudu Pak ari wudu teh kan kitab suci bulan suci tadi tanya kitab suci bulan suci tanah suci tak aya nu terakhir susuci ari susuci berarti bab wudunya susuci ku cai naon cai bersih cai nama bersih ngan aya nu teu bersih saha awak urang anger geuning nu kotor teh urang jeung urang lain batur cai suci keur nyucikeun cai suci keur nyucikeun cai nama suci Pak disebut cai mutlak cek ilmu fikih disebut cai mutlak ai cai mutlak teh cai suci dan mensucikan cai suci kudu nyucikeun artina cai nama suci ngan anu teu suci teh urang mata kakemu ku cai suci da ku cai kotor mah teu hayang kakemu ku cai suci maka bijil teh ucapan teh sararuci atuh da asup cai suci ai kaluar ngahina batur ngaledek batur nuding batur mita batur nah hanya kakemu ku cai suci kotor wae bibir teh hartos rarai susuci ku cai bersih artina bersihna rarai lain glowing glowing bersih nararai lain ku glowing bersih nararai lain ku wedak bersih nararai lain ku make up tapi jelema nu bersih nararai mah
someah dareh deh alus budi hade basa marah mai ti marana ti tongo nyimpang heula atuh ka emak geulis ta jelema teh sanajan ledok banget glowing ditanya tarane malan mun anu ngaliwat sugan osok punten naon beda jeung hayam jago kahartos sih. Jadi maknana wudu cai suci dan mensucikan caina suci artinya ieu beungeut di kumah teh kudu bisa tembus kana kasucian ieu beungeut lamun suci nararai amis budi someah dareh deh alus basa jeung carita geunah nempo beungeut anu dibuduan cahayaan cepil susuci cai bersih jeung mensucikan caina suci maka cepil anu suci geus teu hayang ngadengak gorengan batur teh suci kajaga tina dosa maka dina Islam teh ternyata sesebutan dina Islam secara syariatna aya makna nu kudu dipigawena tah urang teh jujur dina ibadah teh karek bisa migawe can mampu teuleum ka jero nu dipigawena. Jadi pigaweun jeung pagawean ibadah teh pagawean ngan kudu aya pigaweunana sanggeus eta ibadah ulah salat tuluy pasea tuluy ulah zakat mineng sataun sakali tapi fakir miskin diantar pan zakat teh sataun sakali nya ibunya tuturkeun geuning ku urang nu baleunghar urang ayakeun santunan sataun sakali pertanyaan anak memangna budak yatim hirupna sataun sakali pedah zakat setahun sekali santunan ge setahun sekali sabenerna zakat teh ngabungahkeun batur ulah nempuh hukum zakat setahun sakalina tapi tempuh hukum ngabungahkeun sasamana matak lamun jelema zakat setahun sekali jelema pedit tah jelema anu zakat mah sabenerna ngabungahkeun sasama tiap poe ku kadaharan deuk leutik tah deuk gede pasti kaasaan ku batur kahartos ye lamun nempuh hukum zakat teh setahun sakali ngan ukur tilu liter sacangkir 2, sekian kilo setahun sakali aya nu didahar pan sakilo teh sapoe tapi makna tina zakat fitrah lain sebatas hukum zakat fitrah wajib setahun sakali da eta mah bararisa kabeh oge tapi hukum ngabungahkeun baturna mah ulah nungguan setahun sakali unggal poe mata kodok duit aya 20.000 belikeun kana udud 15.000 nyesa 5.000 aya anak urang bisi teu jajan pan kitu mereka hadean teh ulah ka batur geroan jang tah aya 5.000 keur jajan maneh tah makna zakat teh ngabungahkeun ka sasama dina hirupna moga-moga ibu tina perkara nu didadar di guar dicaritakeun ku simkuring teu nungtut simkuring kudu neurak ka ibu teu nungtut kudu didenge ku ibu teu nungtut kuring kudu keuna kana rasa ibu tapi kuring deuk nungtut omongan kuring kudu keuna ka awak kuring sabab batur teh kumaha urang teh kumaha batur ulah capetang dina nyarita tapi anggang tina nyata mung nu ngaran hirup sarupa kitu hayang nyebut bageur bari bageur hayang nyebut someah bari someah hayang nyebut dareh deh bari dareh deh hayang nyebut sopan bari sopan araringgis ku bisi rempan ku boa ka batur tutuduh kana diri sorangan teu bisa nuduhkeun sakitu nu kapihatur taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum moga-moga Allah nampi ibadah urang sakabehna nampi lahirna nampi batinna sehingga urang kajaga tina dosa jeung perdosaanana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda simkuring atas nami pribadi Nana R Gerhana ti luhur susah rambut ti handap saibah dampal nyangakeun kasadayana panghampurana muga-muga dosa perdosaan boh bilih aya dosa kuring ucapan tekad jeung lampah perbuatan saban-saban manusa boga paralun nyuhunkeun dihapunten kasadayana sakitu nu kapihatur billahi fisabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hampura ya sami-sami. Bah.